tugaskeun kasih lamun leuwih gancang di pigawena tuh ditaekeun pangkatna tapi upama rada olah di pigawena atawa gagal mun teu langit tak mutasi is ari didinya sok ngacapruk teu puguh lain gitu dina SK nama anu bener mah bapak-bapak tukang gasap eta aya kuluwi ngacapruk ari didinya ngerakeun korek lain gitu bener mah patugas teh bapak-bapak tukang tigas atuh sarua bae ari kitu mah sarua mata geuleuna nyetam tong dipikiran teuing anu penting mah nyai sing nurut ka patugas. Aduh, punten aku mama lepaskeun heula kuring teh. Ieu nyeri. Kuring ge fungsi ngadenge pun abdi. Cenah patugas teh jelema. Ya, atuh. Sakapeung jadi jelema anu dareh sakapeung deui jadi jelema anu beregege. Malah sakapeung deui mah sok beuki receh. Atuh cenah kadisuna sok sakadaek we. Ari maman asup patugas nu kumaha? Anu dareh anu beregege nu beuki receh atawa anu sakadaek we? Ari mama kumaha situasi nyai mun keur dareh nya dareh mun keur beuki receh nya beuki receh bawi rasa cenah mah kumaha deuheusanana mun anu dideuheusna oloweun nya diolo mun bedileun dibedil we naon hesena boa mamang teh anu sok ulah delek hayang receh atawa anu sok menta bari teu kudu nungguan komando tinu di luhur anu sok sakadaek we. Aduh kumaha tuh boa tolong ulah wawani anak rek kabur isi kumaha ke mang tanggung jawabna ka juragan pati mundur Dio aman
nuju kana naon-naon anu didawuhkeun. Cik dulur, warah tah rahaya teh. Hah? Warah urang. Naon cenah? Eta. Warang anu kumaha lun? Anu ngababankeun atawa anu ngalieukeun? Tur sayeuna naon mah warahan anu sangkan rahayat dan sangarti. Sangkan ulah sulangung cara tadi. Iya, dulur-dulur. Di negara urang teh kapan aya undang-undang silih hormat. Sangkan urang bisa silih hargaan, silih ajenan, jeung sangkan kana tata krama. Kanu di luhur kudu kumaha? Kanu di atas kudu kumaha? Nu di handap kudu ngarti kana kahayang anu di luhur. Atuh, nu di luhur oge kudu surti kana kahayang anu di handap. Mun nu di luhur mere pituduh, mangka kudu diregepkeun nu di handap. Atuh, upama nu di handap boga usul atawa pamadegan, mangka kudu diajenan nu di luhur. Antara nu di handap jeung anu di luhur, ulah pakadia pamadegan. Sabi-sabi sama, guyup, saragam. Mun koneng kabeh kudu koneng, ulah nepi ka batur koneng. Hayo ieu beureum, mana komo, silih poyo, silih hina, atawa silih dudut mah dipahing pisan. Eta teh mata nurutkeun wibawa anu di luhur. Anu di handap jeung anu di luhur teh Ulah pajang-pajang teuing ye petugas. Asal lieur kuring mah. sakitu di warah mata kabagarikeun teh. Komo nu mata kalieurkeun meureun. Lain kitu, Pak. Sampai siap. Oh, nya dulur. Geuning mah petugas teh kabisana teh ukur tempas. Ukur bisa mematahan. Ari dicawat mung. Atuh lamun kitu mah pidato anu dieu teh. Runtah. Naon? Runtah. Nya, runtah, barang jadian, kaya jenan. Hai, kami sakitu daria piraku disebut runtah. Hari kitu kumaha cak arandika? Ieu meureun dengan kanyatan nama petugas. Nya dina undang-undang mah kuring oge mideungan denge. Gitu. Malah cenah negara urang teh ayeuna mah geus demokratis. Geus gubrak. Rakyat bisa usul, bisa nepikeun pamadegan. Oge bisa aut dina nangtukeun kawijaksanaan. Rakyat oge cenah ngoreksi. Lamun anu di luhur kalilu. Ari buktina rakyat rek mah dibokem. Ngacung ditempel. Beda pamadegan, halo dituding ngalawan. Subversif dituding teu boga tata krama. Culangu, kumaha ari kitu? His, anu sok kitu mah oknum anu di luhur. Oknum, ya. Tuh. Ayeuna mah aya kawan dulu. Yuk urang tunjuk. Urang tuding sakalian. Tuh aya oknum. Oknum boyo-boyo. Papatur minta usul. Usul ngaku kudu aku. Mun usul ngalawan, tidak sekalian. Cepet siap.
ngaluarkeunana. Is, beda deui atuh. Patugas mah boga kawenangan. Ari rakyat, naon kawenangan rakyat otak-otak kana karep patugas? Mongos, tarima bae eta mobil teh. Rek pait, rek beuheut. Tagan ditetapkeun. Anggur mah teh kadinya geura balakakeun. Naon maksud marane nyusul kami ka dieu? Sok kami diregepkeun. Mun kami bisa nulungan, nyawa ditulungan. Mongos, ulah dan deuli. Dana deuli oge kacendari. Moal didenge. Urang tarima we najan pait oge. Wajar. Da urang mah hidup di negara nu subur ku wajib. Tah, iya itu kudu rea sabar ari jadi rakyat mah. Simpok balakakeun. Naon maksud maneh panna ka dari teh? Aya-ayakeun dengan kuring saparakan ca teh petugas. Kunaon siji nya dengan kuring bet ditewak teu buku. Tudah aya nembak nama pisan petugas teh. Nita we ke batu kita boga tata krama. Ari sorangan teu boga tata kiti. Rek dewas jalma teh beureun ieu teu samarangan. Kudu aya aturanana. Ieu mah bet gareuwok we teu buku. Tah, badinya mah kami masa salah. Kami teu kaburu minta surat tugas ka Juragan Pati. Tapi perkara dosa siji eta mah jentre. Kehela ulah wakatuh Tuhan. Panah siji ditewak lantaran dosana. Turun diantep baru karena mata ngabarubah ke negara. Siji geus kanyahoan teu ngarojong sarta ngarempak program anu teu dihageutkeun ka jeung raja. Sing rada perele kacendekeunana. Kumaha sareng siji teh? Kieu atuh mun hayang perek mah maraneh oge beuneu geus pada nyaho. Yen pikeun ngundakeun kualitas sumber daya manusia, nagara urang ngalaksanakeun program bucu kaca. Ceuk ujaring beja, pangna nagara-nagara deungeun leuwih maju, leuwih pinuncul kualitas sumber daya manusana, leuwih ngajaul teknologina, undak pangwangunanana, lantaran masyarakatna getol bucu kaca, getol nyutruk ilmu pangaruh, tuluy-tuluyan asa hudeg, sarta halahap kurupaning informasi. Tah, saur Kangjeng Raja, rahayat nagara urang oge kudu bisa kitu. Sangkan rahayat urang leuwih maju pangwangunanana. Eta sababna urang kudu getol mulia buku, kudu rajin maca, sarta teu petot-petot ngasaudeg. Ulah bulan Ulah jauh teuing ngawahanana atuh patugas. Kuing oge ngarti lebah dinya mah. Langsung we atuh kana bukurna. Naon panna si Ici ditewak? Kieu eta teh. Ceuk juru telik nagara anu sok nitenan kaayaan rakyat jeung nagara. Cenah si Ici geus kumawani teu ngarojong sarta ngarempak program nagara. Batu mah ngadeluh kaca. Ieu mah hantem ngaluis. Batu mah rajin nyupri ilmu.
kung juragan pati luyung jeung dosa-dosana. Piraku patugas. Hih, pepae tanya ku sorangan ka siji. Tanya Pak, tanya. Iji, nyaman teh. Bener mereka harus baca. Oh, Kumaha tuh dah. Si balik sih. Da kuring mah can diberean kahayang meureun. Tapi najan kuring tara maca teu burung bisa hirup, bisa waluya. Naon bucu baca, ari masih kena bisa hirup tina jalan saja mah. Mainan suara gitu mah. Kayak kumaha pemikiran mana Iji? Ah, teu kumaha? Da cukuring mah teu baca oge, teu nyumpih ilmu pangaweruh oge, teu ngasah utek sangkan pinter oge, kena naon? Komo, dadaya kana dulak-duluk jadi butuh buku mah. Ngahamur-hamur waktu. dengekeun sararea. Kemana Iji? Kemana? Teu kumaha teh, teu kumaha, kumaha. Kumaha teh? Da loba nu saja ngeureun kuring. Tara beunang buku, tara maca, tara ngasal utek. Tapi geuning jarenang. Oh, kapake jadi anu, lungsur langsar dina sagala urusan. Tara aya basa dipersulit. Ih, lancar bae mun urusan teh. Ge, hayang kana kitu. Hayang tina enteng. Loba pangawon oge, loba ngasabut oge. Ari antukna teu bisa dilalapkeun mah. Saha anu sajen teh Iji? Saha? Ih, pokona mah aya. Ulah sok hayang nyaho. Lantaran sakapeun tina nyaho, urang sok poho ka kenang wadi. Sok adigung. Ulah orang tu beda, cing. Laporkeun bae ka patugas. Ngarang boga batur. Urang tebakan tah anu teu ngarojong program Kanjeng Raja teh. Pok sebutkeun saha bae makhlukna. Wah, nilu caceh kuring ge. Kuliah-kuring dituduh mitenang batur. Naon untungna? Nyaman ada teh Iji. Nyaan atuh. Cing, tuduhkeun cing. Saha bae cara maneh teh tuduhkeun. Wani tuduhkeun mah. Tapi loba. Anak kitu mah. Anak kitu mah. Anak kitu mah. Omongan si Icih anu bieu teh aya benerna. Uing oge anu ceuk rarasaan getol maca. Tapi sok kejet bae lamun boga urusan teh. Tetela ilmu anu diulik ku kuring rea ubahna teu bisa dipake tanggelas pikeun narengsekeun rupa-rupa urusan. Da anu mati pikeun ngalancarkeun urusan mah. Bener si Icih teh. Si Icih ngaku cara maca, cara ngasa uteuk, tapi katembongna babari pisan dina nguruskeun naon teh. Bener eta teh. Mending kawas batur, meunang untung tinu enteng. Are kuat kelang deui maneh teh. Moal ngarojong kana program nagara, are kabarubahkeun.
protes. Adatnya kuring lain rek wangkelang. Tapi cing, urang pikiran deui omongan si anu dieu. Kuring lain rek kabela, tapi tetela omongan anak aya benerna. Ya. Jadi kumaha atuh Bapak digadidinya? Cek kuring mah nya mending tong dilaksanakeun tah program nagara teh. Lamun sistemna bobrok keneh. Jadi ieu teh. Yo, Rahaya. Ulah gasi kapangaruhan ku omongan jelema nu can kuku bener dana. Anu teu boga tanggung jawab, anu sok ngosol-ngosol jeung ngarongrong wibawa pamarentah. Saha anu nyaho omongan si Ici teh ngukur pitenang. Ukur keur ngabela diri. Sarerea oge apal meureun. Naon manfaatna maca? Naon manfaatna ilmu? Jeung naon manfaatna ngasauteup? Anapun aya rahaya tentara maca, tapi sok sagala lancar bae dina urusan. Eta mah kabeneran we, meureun. Kelanan, bener. Jeung kuring mah teu cukup ku disebut kabeneran. Tapi aya unsur-unsur culas, aya kolusi, tol aya korupsi. Ulah wae mikir kalbah dinya, dulur. Isi mata gede mamalana. Mata cilaka mun maraneh nyarita kitu hareupeun juragan pati. Cik, herankeun deui eta pamikiran teh. Ulah kakotoran kinu teu pugu. Puseukeun deui kana paniatan urang anu mimiti. Yen urang hayang ngundakeun kualitas diri urang sewang-sewangan. Ngarah rahayat urang bisa maju, ngarah nagara urang bisa sajajar pambangunan anak sarta kamajuan anak jeung nagara batur. Kapan harita urang geus sapuk? Ya carana teh kudu getol maca, kudu rajin ngulik ilmu, ngabiasakeun diri ngasauteup jeung sajabana. Haturan, wilujeng rawuh juragan pati. Aya naon? Make ributan deui. Anu mawi rakyat urang anu ngarempak program nagara teh ya. Parantos kacerek sun. Halus mana jeung mana? Iya sun. Pun Ici
urang teh kusul mah. Tah sok pikiran kumane karut. Hade poho tata titi jeung tatakana. Hapunten satacana juragan Patih. Kumargi nagara urang ngahangkeutkeun program lucu baca. Ayeuna mah sim kuring oge resep kada maca teh. Tah, kumutkeun buku anu katos dibaca ku sim kuring. Asa teu aya hukuman anu langsung tembak. Sapertos nu didawuhkeun mah sun. Numutkeun buku dibaca ku sim kuring mah. Sakedahna teh sakitan ditarik heula, diparios heula kesalahanana. Upami geus cina kana kasalahanana, lembe ditibanan hukuman. Kitu sun pamendak teh. Kabeneran kami can maca perkara eta mah. Anu ieu mah manawi juragan parantos maca. Dina buku anu kantos dibaca ku sim kuring mah cenah memeh ditibanan hukuman teh sakitan kudu geus jentre kasalahanana. Dumasar kana keterangan para saksi jeung bukti bukti. Kebeneran kita oge can kabaca lah. Punten juragan Patih. Manawi anu sim kuring dibaca mah juragan oge antos maca. Cing, sok, kumaha? Numutkeun eta buku mah memeh ditibanan hukuman sakitan boga akal ngabela maneh. Boga liwatan dina sorangan, boga liwatan anu lain. Asana mah nu eta oge can kabaca. Kusedena sugan. Hapunten juragan Patih. Wah milih pantarasan sim kuring mah rada culangu. Ari anu bari ditaoskeun ku sim kuring teh. Ari juragan Patih osok maca atau batara. Asana mah tara. Ari karahaya kita maca, ari anu ditana tara. Mangka marane kudu ngarti kana kayang kami. Yo, kami teh sirikna unggah beurang unggah beuting di paradi Kangjeng Raja. Sina ngalaksanakeun program negara. Sina sukses, sina hasil, sina ngabukti. Babak nama Kangjeng Raja teh disieun ku raja-raja di negara batur. Saur Kangjeng Raja, program negara teh kudu hasil. Beunang hanteu. Pana kami tara maca oge, kapan liwat deui? Nitah marane sangkan aja. Dengan dulur, bener nu sampai ngamimpin urang teh. Kalau kahayo we ditara hayang cenah maca. Heh. Pak nek teu meunang nyarita kitu dari Juragan Patih.
Mata, acan. Si macan. Acan. Udah, sila. Si macan. Sarua. Acan. Baru ieu mah geus kabaca. Sing salah. Mana-mana oge sarua bae. Acan. Keburu kaboke jeung Luciana dulu. Ici, hayu urang balik. Cenah naon bae kita tol maca oge. Atuh urang sarerea. Cenah naon bae teu buka-buka oge. Teu mulik ilmu panguru oge. Da geuning juragan pati jeung boga oge. Tadi paobat teh sing boga buku ge pihak. Ingat. Para Patih Agung, para mantri, para jaksa negara, para bayangkara, awas teu boga jeujeuhan. Subjektif. Poa ranjeunna oge tara maca. Bener. Untuk sia. Samarangan ngomong teh paduk ngab. Cepet sia bisa aing buat tembakan. Arah si Ici, samarangan bisa bebas. Sameme aya vonis bebas di Juragan Pati. Sameme aya putusan si Ici teu bisa dibawa balik. Ngus, rek kumaha tuh? Kapan kabuktian si cinta korban program? Kuring rek minta heula putusan di Juragan Pati. Perkara bebas teu na si Ici. Kumaha Juragan? Nah si Ici teh bisa dilepaskeun ayeuna? Kudu diproses. Hukum kudu diajarkeun. Anu ngarempak program negara kudu dijagakeun ka pangadilan. Her, kapan juragan Pati oge geus ngarempak program nagara? Ibu deui ngarapat tugas sadaya. Eta. Kami mah ngarebat oge diunangkeun heuh. Lantaran riweuh ku pagawean. Kudu ngatur itu, ngatur ieu, ngurus itu, ngurus ieu. Maraneh oge apa meureun? Lianti kami jadi pati, kami oge jadi komisaris sababaraha pausahaan. Mun teu kitu, kami bakal katinggalin ku patinggi sejen. Akan seminar tea, kongres tea, KTT tea. Kapan sakitu riweuh? Nah, geus pagawean oge. Kitu deui para penggawa negara. Perlu kumaraneh dipikanyaho. Yen alat negara mah boga hak sakadaek. Ari rahayat mah mun ngarepak nya tetep kudu dihukum ge. Arek naon deui ha? Arek baha kana parentah Juragan Pati. Naon pingarangeunana rahayat nu sok baha kana parentah nu di luhur. Ieu mah lain rek baha. Tapi rek mempaikeun laratan bang ada takrana pamantea. Kapan dinaturan oge? Lamun rakyat boga usul atau pemandegan. Nu di luhur kudu ngajanan. Nah, ayeuna kuring rek nanya. Naon pingarangeunana upama pamimpin nagara geus karepak aturan jeunana sorangan. Ini masakan saya dulur. Boa kanjeng raja oge. Tara maca nya. Wahina kanjeng raja. Supersip sia. Aya kubang kawara. Ulah. Tewak.
Kumaha ya teh juragan pati. Tahu kumaha. Ari rahayat anu jalan korban kudu dikumahakeun. Seperti biasa, susun datana, tuluy karang kronologi kajadianana. Ulah poho, embohan ku catatan, yen rahayat anu ngalawan diheula. Geus kitu, karisa sadut ka Kanjeng Raja. Beres. Ari program negara kumaha? Nu mata